Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Muhammad Faris Arfian Arya Pradana kanggo ngadugikeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dunia dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kumpul di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Palawargi anu kusim kuring dipika hormat dina ieu waktos sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Maresihan salira atanapi bak, maresihan kuku, nyikatos anu rutin eta contoh anu disebat hirup ku anu sehat, hirup anu sehat. Contoh anu sanesna micin runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kebersihan supados manah urang oge suci sareng bersih. Para hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu kapihatur kirang langkungna mugi bisa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.